belanja. Ibu, masuk olahraga di mana? Si ibu udah masa. Akang tong tarik-tarik teh abi masuk ranek angen besi kaguburan ya. Abi nuju hamil 3 bulan gitu. Ayeuna mah geuraheun ka pasar teh pake mobil angkot, lama mending disidikna Mararangga. Nah, akang di Gang Jabongnya di dinya. Nuhun. Heup di dieu heup. Cekap Sabaraha akang? 5.000. 5.000. Biasa nawar henteu. Langkung. Oh, murah atuh. Ya akang punten akang. Enggak. Tuh. Astagfirullahaladzim. Ari ieu naon sih? Meni aya kai di jalan, anu kan banget aing bisa dioperasi plastik deui ieu mah. Meni aya we jiga kandang hayam we di jalan make awi kieu. Naon urusanna sih ieu teh? Dengan aing mun teuing dadas aing ini nama-nama nu teuing. Ieu naon sih? Paingankeun jalan ditutup. Naon urusanana sih aing mending nyari kieu Erek ka mana, Ceu? Isuk-isuk geus dandan aya panggungan Ceu mah. Geus geulis tah henol. Akang keur naon di dieu? Nongkrong biasa keur ngopi. Arek ngopi atuh Ceu. Henteu Ceu mah hayang eta we karedok. Karedok. Ieu teh warung anyar teh nya Kang. Anyar anu di pinggir jalan Jabong teh ya. Jabong. Oh, menu seksi kieu euy. Geulisnya. Menu geulis. Nyangka susuna. Menu hayang nyambel menu greget aing mah nih. Nyangka susuna can pasar. Susuna kuri. Oh, sok atuh mangga. Geus hanangan di bencung. Kalatri mah. Oh, sok buru-buru. Udah heula melintuh. Ceu. Ceu. 5.000. Ceu kalah ngagoa. Ceu abi hayang karedok sing lada teh Ceu. Nya, sing lada cabena 12. Pokona mah sing seger, sing endol. Pake goyangan Ceu. Urang Ceu. Abi rek manggung tuh saradan. Halo Kang. Halo Ceu. Buset. Bensi hayang kopi, Be. Barek ka mana, Ceu? Abi mah bade manggung. Manggung ka mana? Saradan. Hah? Sarada. Manggung naon ya, Ceu? Ya organ maknya doger monyet. Harus tunjung. Bisi we, Ceu atuh. Ciga kieu tah. Bisa kieu geus geulis seksina maknya disaruakeun jeung doger monyet. Ih kabina-bina lalaki. Ya akaran eta mah gadot teh. Teu nyahoan ieu teh aksesoris. Aksesoris naon ya, Ceu? Aksesoris ayeuna tangkalan. mah teh nyahoan. Ieu teh pemanis. Pamanis sebatu ya. Aduh, Ceu. Ih, Takadahan. daretek sok deui. Ongkoh getek tapi deui. Geteknya enaknya, Ceu. Apa malu-malu kucing teh kumaha? Nanti semoga pamajikan Bae we atuh, Ceu. Siga pamajikan. Dia nya ulang teh kuring di Pamajikan aja. Itu, Aduh. Kunani naon, Ceu? Maneh, Naon, ieu naon we? naon ceu eta salakina ateu. Ayo adilan. Adim, ya ayah Kurang sakieu susu gede pamajikan. Sakieu bujur gede pamajikan. Meni kurang keneh wae. Kurang seksi ceu mah. Tingali ieu awakna jiga triplek ngapung akang. Daripada eueuh juga bawang bombay. Hayo kumaha? Bela-belaan ke pasar masak jang akang. Hayang romantisan ayeuna teh akang. Paham dari mah. Mah akang urang mah. Bohong-bohong tanya jangan kawin nih. Nges Paham. Eta saha eta awewe?
Teuing teh nya mah artis. Aduh mah ribut ini itu astagfirullah. Itu kan nya tukang dagang. Nyari hati atuh. Ya dia teuing akan lawing. Geus da, akang mah teu naon atuh. Ngobrol Eta tingali dandanana juga doger monyet akan meniresep keneh wae. Kalau geus tunggu cek akang ge kalau monyet. Aku geus geulis di sarwakeun jeung doger monyet. Dieu lah, bahagia mah wae kan. Kesel kesel aing mah. Aing disiksa sia dibalangkeun ke balong sia. Eta tah awe eta tah sia si penyanyi organ. Mane ngaranna saha sih? Kuring. Heeh, teh apa ka kuring saha? Atau orang mana jelema anyar heuh. Kenalkeun. Sok saha? Miss Hebring. Miss Hebring naon? Miss Hebring. Hebring teh artina nya happy, nya bringaan. Urang jelema anu paling geulis sakampung Jabung. Ngaran urang nyaeta Nilem Pakuasi Cigede. Tah tuliskeun Nilem Pakuasi Cigede ngaran urang. Maneh tong nyaingan urang di dieu. Urang mah geus kacap di dieu mah Nilem paling buhay, paling geulis urang. Soal aja, akang masih boga kanyain teh wal ka jelema itu atuh. Tah kieu ya dibawa-bawa ku Pak RW kamari ka Sukabumi teh. Jadi kieu ya pangolahna. Naon aing. Mending ngajengkelkeun. Akang, ari eta naon sih di jalan? Ieu urang nepikeun ka dadas tah leungeun tah. Tah. Ya, orang terus gila. Paling lila nama dikian kanang hayam eta teh. Hal lain. Wah, itu udah nangis lila eta teh. Maksudna naon di kayan kitu urang teu apal tadi mangkat teu jalan kadinya, pas balik jalan kadinya nepikeun ka di Dagor kanu kai urang. Mending nyarina. Oh, bener teh selila teuing eta teh. Aduh, aparat di teh kumaha eta. Geus bolong geus lila eta teh. Moal di beneran atuh eta teh rek nungguan naon sih. Kadang domba sekedeng deui eta ku aing di dieu kadang domba keur ngalangan jalan kabeh ku aing jeung kadang domba lah di dieu mah. Apa akan preman lah, berakun teu bisa. Lah kandang domba mending kandang-kandang wae di dieu mah. Bisa jadi lah. Tuh, terlali ada kayak ada. Ya heeh aduh kan ah, geuningan. Aya pakadus. Aya pakadus ye. Urang tanyakeun. Naraon ngariung wae teh. Biasa ya pakadus ya, nuju ngariung. Iya Pak Kudus hayang apa cenah ieu amun teu beres-beres ku abe di kana kandang domba wae teh. Dia bagus angkat calik Pak. Nak calik. Ieu lah di saritakeun kumaha ieu Pak Kudus teh. Jalan teh. Iya nya janten ari pertawis jalan mah ulah hariwang dan segala rupina ge kedah diperjuangkeun. Urang sebagai masyarakat ulah ngasa ukur bisa ngomong turun ke jalan kumaha eta ayeuna kan alhamdulillah tos aya pencerahan boh di pihak Pertamina boh di pihak pemerintahan. Ayeuna urang kantun sarerea meureunan ngiring ngarojong ngiring merhatikeun sosial kontrol kanggo pembangunanana kin kapayon insyaallah enjing pageto ieu direalisasikeun tong sieun amin amin. Nah itu pangintennya Tadi tapak kadus iraha domena Pak. Apalnya kieu cenah mun rasa aduh maneh mah ningalikeun wae si si Hebring tuh lagi. Jadi otakna teh ka mana wae. Sakitu pagadus engke enjing pageto teh maneh mah hayo we otak teh mesum wae tuh lagi. Lila-lila di kulo ai mesum naon. Keapan tadi pagadus geus ngomong enjing pagedo. Ayeuna mah pada intina mah urang sebagai warga kedah bersyukur karena akibat aksina akhirna kita menghasilkan sesuatu anu menjadi kesepakatan. Intina mah pemerintahan lingkungan oge moal aya nanaonan lamun warga masyarakat janten sahebat-hebatna pemerintahan moal tiasa langkung hebat lamun teu aya masyarakatna anu ngiring ngarojong gitu pada intina mah ngarojong. Saya namanya ulah ngomong ngaler ngidung ngulon ngetan da pada intina mah urang geus sterilisasi abdi berarti tugas deui nya tinggal cicing tinggal pantau engke sarua-rua merhatikeun sareng ngajaga Pak Kadus. ieu nah itu masyarakat Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon Pak Kadus.
Cek. Mana pesanan Abi, Cek? Ih, karedok. Pesanan hayang susunya, Cek. Cek. Susu hiji. Karedok hiji. Awak susuan gede giprik-giprik. Ka ora ikone. Sia nanaonan deh. Ya, kan bilang. Awewe kurang kene wae ieu. Iya, aku mah. Me dulu dikieu-kieu Ah, awet teh. itu kahayang akang mah gitu. Heuh, we anjing atuh maneh aya resep mah eta ka triplek ngapung. Geus ya, tong nyoba kopi ha. Balik. Wah, tuh di. Aing teh hayang ngopi dah teh. Geus ngopina di imah ku aing panggieunkeun. Aing mah teu rido di dieu ngopi. Aing mah hayang Kopi pahit gini ngali jelema itu tuh aing. Geus balik. Ah, hayu atuh hayu. Balik.